ayeuna dewasa can bisa ulang tarima hampura abi hampura hadir kok bisa terlemah mau sedosa hampura abi hampura salapan bulan jarak kandungan tungguan rasa kesabaran hati anu telah lapar ke surgaan salapan bulan abi di jero kandungan itu jadi terus segitiga heula Nanti capek, Pres mana enak perlu cager. Abika dunia Abika ayeuna dewasa dan bisa ulang tarima Allah ajaro tadi teh abi hampura dan bisa dibahagia rumah terdosa hampura abi hampura hampura abi hampura salapan bulan hati amanu kata lambangkan surgaan tapi ayeuna geus dewasa ngadeunya melangkah diurut dileuti tapi kadewasa abdi anu sakitu sabara abdi aya salah langsung ngahampura cepat pada malautan hampura Astagfirullah.